أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين والله أعلم بمرادih nuzilalan dan turunkan lamahama kaumun samang-samangsa bingung sapa kaum atawa neja banget sapa kaum inna sahabati kang tebazaking sahabat neja banget ayu lazimu ingin tanah tepi ya kaum asawma ing puasa wal qiyamalan salat wala yuqribun nisaa lan ora markia kaum kabeh pirang-pirang wadon watibalan wawangian wala yakulul lahma lan ora marangan ya kaum kabeh ing daging wala yanamu alal firas lan ora taruru ya kaum kabeh ing atas lelemek den turunkeun apa ayat ya ayyuhalladzina amanu Allahu a'lamu bimuradihi eling-eling ngake kang padang imankeun ya ladzina kabeh tuharimu aja ngahararamkeun sira kabeh thayyibati ma Allah ing sakehe kang becike barang kang wis ngahalalkeun sapa Allah lakum kadue sira kabeh lan aja ngaliwat wates sira kabeh tatajawazu amrullah tegese aja ngaliwat wates sira kabeh ing parentah Allah innallaha ing satuhune Gusti Allah iku arami kademen ya Allah ing kang ngaliwat wates kabeh wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun Allahu a'lamu bimaradihi wa kululan pada marangan sira kabeh mimma razaqakumullah saking barang kang wis ngarizkian kum ing sira kabeh sapa Allah halalan thayyiba ingkang halal tur kang becik maqulun yaiku dadi maqul wal jar wal majrur lan utawi jar lan majrur goblahu kang teteping dalam sadurunge mimma razaqakumullah alun iku dadi hal muta'alliqun bi tur kang cuman talbihi kalawan maqul wattaqullah lan pada wardi sira kabeh ing Allah allazi kang antum mutai sira kabeh bihi kalawan Allah mukminun iku kang imankeun kabeh. Dua ayat nyusul ayat nu kamari urang mah teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jadi teu nyaho kumaha mimitina ayat-ayat ieu dan kajenting teu amprok lantaran urang dibere taufik ku Gusti aju ku ari ngaji di dieu tah nyaho ieu bakal asal usul ayat ieu geh nu nyaho ge nu ngajina di jero nu ngaji di luar mah ambalaya jeung kopi jeung sate jeung uduk
semacam-macam malah wauhan kene ka tukang wudu jeung ka kiaina. Oh masalah. Sabaraha tahun ngaji sia ka Cilongok geus 8 tahun. Geus wau jeung kiai can nyorang. Sia wau na jeung jeung tukang sate wau lumayan sakitu. Aya kahayang. Ieu mah kieu ieu nya. Diturunkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ayat 3 rupa sabab malah cek saware mah 5 nomor kahiji aya hiji lalaki sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad ai cak lalaki aing teu bebeja besi salah ai bebeja aing isin sabenerna tapi ditahan-tahan ge mending bebeja bae hayang lempeng hirup aing ye hayang bener bebeja ka Kangjeng Nabi sumping ka Kangjeng Assalamualaikum Waalaikumsalam di mana cek Kangjeng Rasul kula deket tidinya tah ya sekitar 1 kilo katuan. Oh alhamdulillah aya naon hampura Gusti Rasul abdi mah ieu bade unjukan we ka Gusti ieu tapi ulah bendu ih atuh teu cek Kangjeng mah ka bendu sagala ayo geura puprak ini idza asabtu minal lahmi intasartu wa akhadhatni syahwati fa haramtu lahma. Kurang mah lamun ngadahar daging embe bae komo buntutna gaceng. Aduh aing itu dibejakeun kumaha ieu. Jadi dituna kieu Pak. Atuh kumaha ieu. Sok aya-aya we tah gara-gara ngaji pan jadi nyaho tah. Berarti buntut teh jampe tah. Ulah dikamamanakeun sing ada buntutna. Karena nanti dituna ieu. Cak nu kolot tuh tinggalin aing geus tibah heula cak. Aduh, tapi nu akur nu teu mah pago. Kumaha cak Kangjeng Nabi kumaha sakali deui? Si orang Cikupat teu ngadengieun cek Kangjeng Nabi. Sekali dia teh cara kula ieu bebeja ieu. Ini idza asabtu minal lahmi intasartu. Kula mah di mana ngadahar daging embe komo buntutna nah ieu mah gaceng we geus kula mah kontang. Di mana gaceng wa akhazatni syahwati. Kula mah aju gegeran we ka pamajikan keur dihaulos. Daripada acak-acakan. Ayo kau lagi cak awet teh cak awet. Banyak ngaji kos itu banyak. Tidak itu nak kos itu kumaha tuh. Nuantat cak eta lalaki paharamtul lahma lah. Ulama geus bae ngaharamkeun kana daging. Sebab asal kadahar daging gaceng, asal kadahar daging gaceng. Haju mending mun pamajikan aya mun eueuh. Pas ulama haram ta daging. Je, cek Kangjeng Nabi itu urusan sia, urusan haram atuh lain deui. Ulah sok aju ngaharam-haram teh mah, ku sebab sia ngadahar daging gaceng atuh teh mah urusan bae sia. Cek Kangjeng Nabi sok aju ngaharam-haram, tapi Kangjeng Nabi encan turun ayat mah ngan saukur tungkul. Tungkul lamun bebejana ka Kiai Golkar mah wah sia barangeunah. Kangjeng Nabi tetep layam tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha can aya wahyu mah tetep tungkul Kangjeng Nabi mah oge nya jadi bahaya mun lainnya na doang misalna si itu kitu si itu kitu si itu kitu kumaha eta pagawean pan jadi pegel eta urusan
aya deui diriwayatkeun ti Anas maki deui anna nafarun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabi an amalihi fis sirri sababaraha kelompok sahabat Kangjeng Nabi sumping ka garwa Kangjeng Nabi. Wah, orang Cikupa mah teu nyawan garwa. Naon cenah garwa? Pamajikan. Teu ka garwa-garwa can budak. Pohar aja eta mah kampung lagi kampung deui. Daratan ka pamajikan Kangjeng Nabi ngan ulah bikang bae jora jasa eta mah ka bikangna Kangjeng Nabi. Waduh sakumaha eneng. Tapi lamun dirawak kidang mah pasti ka bikangna. Bahkan lain ka bikangna ka ewekna. Geus kitu bae mah bahasa ngaranna gitu. Sia ka dieu jeung ewen teu aing ngadengena ge garetek. Tapi di ditu mah geus kos kitu bae. Bejakeun ka bupati lestarikan. Geus macam-macam di dunia teh bahasa atuh ngaranna. Kajen teh ge lempeng-lempeng ge kitu deui. Tah, sarumping ka pamajikan Kangjeng Nabi ka istri Kangjeng Nabi tumaros. Neng, hapunten. Ai kami mah pan ieu carang bergaul jeung Kangjeng Nabi teh paling ge ai instruksi dakwah, instruksi perang. Babarengan nalika jeung Kangjeng Nabi teh aya keur pengajian. Ai kitu mah pan sehari-hari teu pernah isin. Ieu bade tumaros bae tentang pagawean Kangjeng nu sirna kumaha teh sehari-hari. Dijawab ku pamajikan-pamajikan Kangjeng Nabi bo atuh ai Kangjeng Rasul mah kieu. Penting nya nama salat bae datang ka barareu. Isuk-isuk salat duha. Tidinya instruksi beres eta terus zikir bae. Maca Quran teu eureun-eureun Kangjeng Nabi mah mapatahan ka batur teu eureun-eureun. Mere jalan nu lurus soal politik, soal ekonomi, soal budaya. Teu eureun-eureun Kangjeng Nabi nu nampak penting teh salat bae Kangjeng Nabi. Asal Allahu Akbar salam salat, asal Allahu Akbar salam salat. Itulah Kangjeng Nabi makos kitu maca Qur'anna teu liren-liren Kangjeng mah terus zikirna ge teu liren-liren. Malah sok kakuping dina dadana gogolotrokan istighfarna Kangjeng Nabi teh. Eta kitu Kangjeng Nabi mah. Kitu nya kitu Kangjeng Nabi mah. Ngaharuleng beta sababaraha kelompok sahabat teh. Naros deui ke ai masalah tuangna kumaha ta Kangjeng sehari-harina dibunga. Kangjeng mah tuang teh tara aya naon-naon, tara aya kumaha-kumaha naroskeun dinten ieu aya naon, diantarana aya korma sabelah, dahar sabelah korma. Mun aya hiji bagi dua jeung kami, mun teu aya niatna puasa kitu Kangjeng Nabi mah. Ngaleueutna cai sakedik mah. Sangkilang jangkung urang Arab mah eta gitu cangkirna leutik. Ai urang Cikupa mah awakna leutik cangkir gede. Sabalikna jadi. Masyaallah. Gitulah dongeng pamajikan teh ngadongengkeun pagawean Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dupi kulem Kangjeng Rasul kumaha amparanana. Kangjeng Rasul mah tara make amparan kasur, tara make spring bed, tara make anu kamari ieu di dinya teh tadi kawasan naon karangaranna Inoa, tara make bangsa kapas-kapas eta. Buktina upami Kangjeng Rasul gugah ti pangkuleman di dieuna katara tah di tonggongna urut naon urut baralak nu pake ampa. Gitulah Kangjeng. Dupi acukna Kangjeng Rasul kumaha acuk Kangjeng Rasul mah tara dihayal-hayal kumaha ayana bae, ayana beureum dianggo beureum, aya hejo dianggo hejo, kadang-kadang eta dipasi-pasikeun ku
naon gitu aya nu nyuhunkeun dipasikeun aya nu putih ngan sesering mah Kangjeng Rasul mah putih. Jadi didongengkeun tak kitu peutingna, beurangna, daharna, nginumna, sarena, pakena eta didongengkeun. Cak sahabat pohara amat Kangjeng. Dek nurutan Kangjeng lah faqala ba'duhum la atazawwajun nisa aing dek nurutan Kangjeng Nabi moal kawin aing mah dek ibadah bae. Wa qala ba'duhum cek nu sabagian deui la akulul lahma aing mah dek ibadah bae moal ngadahar daging aing mah. Ngaganggu ka daging. Cek sawareh deui qala ba'duhum la anamu 'alal furus aing mah geus sare moal make amparan dek di mana bae geus nurutan Kangjeng Nabi. Tak kabeh kararitu kakupingkeun ka Kangjeng Nabi. Fahamidallahu wa asna alaih. Cak Kangjeng Nabi. Kunaon haju kararitu saturut-turutna bae. Tepuguh urang mamanana, tepuguh tatanyana datang saturut-turutna bae ke heula. Maksudna deuk naon eta nya kikituan. Cek Kangjeng Nabi ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza. Nanaonan eta sahabat ngomongna teh moal kawin, moal ngadahar daging, moal make amparan. Salu nitah teh kos kitu lakini usolli wa anamu. Pan kuring ba salat sare. Wa asumu wa utiru puasa buka wa tazawajun nisa jeung kula biasa kawin malah sabaraha nu dikawin ku kula make jeung moal kawin sagala sanu nitah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sajelema anu ngajauhan tina sunnah kaluar lain golongan kaula. Cekang jadi marah Kangjeng Nabi. Saturut-turutna bae teu pararugu ngikut. Tuh, ieu ulah saturut-turutna tah. Plong bae urang nah lumayan cek urang ieu. Berarti teu kudu kitu cenah ieu. Asana pitah dahar bae kajen kumaha. Kangjeng Nabi tenang. Dua. Katilu kieu riwayat ti Anas keneh. Ja'a salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati. Tilu golongan sumping ka bumi istri-istri Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumaros tentang ibadah Kangjeng Rasul. Tilu golongan, tilu bani sumping ka istri Kangjeng naroskeun tentang ibadah Kangjeng coba kami hayang nyaho. Dibejakeun ku pamajikan Kangjeng Nabi sakumaha tadi teh pentingna salat bae Kangjeng Nabi. Isuk-isukna salat duha. Terus lolobana mah puasa bae atau ngentelan beuteuh. Tidinya zikir bae maca Quran bae. Teu eureun-eureun bapatahan jelema Kangjeng Nabi mangelurus-lurus ngalempeng-lempeng. Ngajakan ka sorga, ngajauhan neraka kitulah Kangjeng. Barang dibejaan kitu falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Catnyana sakitu Kangjeng Nabi magis ghafarallahu lahu min dzambihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Geus dihampura dosa nu kaliwat jeung nu bakal tapi ibadah masih make pohara luar biasa wa aina nahnu minan nabi ai kuring eta dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi atuh teh tai kuku aja. Peuting kami mah molor bae. Beurang kami mah atuh isuk-isuk atuh uduk. Beurang saeuting leupet eta teh encan dahar. Jam 10 dahar, jam 1 ngawadang. Jam 5 dahar deui peuting mah ngabaso jeung bubur ayam. Ambo tama budak kebodongkol eleh tama tuh. Pas itu panggilan. Ya Allah, Kangjeng Nabi mah kicek da. Cekeun teh cek ieu nu tiluan wa aina nahnu minan nabi ai kami dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi mana? Teu tai kuku nacan sedengkeun urang macan aya jaminan. Pan Kangjeng Nabi mah geus dihampura ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi tapi eta ibadah teureun-eureun ai urang kumaha ieu kieu amat. Nah
orang cokot kuari alternatif supaya orang mantap kudu kumaha orang kieu cenah tuh kula mah ayeuna malah fa ana ama anama fa ini usallil layal abadan kula mendek milih berang onam lah peuting bae duk salat bae datang ka paeh kula mah peuting deuk salat bae nurutan kanggina cekna saurang deui wa qala akhor ama anama pa asumudahro wala ubtiru aing mah pokona mah saumur hirup aing deuk puasa bae moal buka-buka aing mah wa qala akhoru cek nu katilu ama anama fa atazilun nisaa wala atazawaju abadan aing mah deuk ngajauhan pamajikan moal kawin deui deuk ibadah bae Pajar Rasulullah sumping kangjeng Rasulullah aing maneh keur ngarobrol naon emang aing teu ngadenge cak kangjeng Nabi eta ngarobrol ku pohara-pohara teuing kula sok kabandingkeun ka kula maneh mah maneh bae kumaha instruksi Gusti Allah kula sok poporaan deuk salat bae uk saputing-puting datang ka paeh nu ieu deuk puasa bae nu ieu mah moal kawin antum alladzina qultum kadza wa kadza amma wallahi inni la akhshakum lillah wa atrakum lahu kuring leuwih sieun ka Allah leuwih takwa ka Allah lakinni asummu wa utiru wa usalli wa arkudu kuring puasa buka biasa jeung teu terus-terusan puasa kula mah cak Kangjeng Rasul teh Senin Kemis ge lamun aya dahareun mah poe Senin ge henteu poe Kemis ge henteu kumaha kondisi bae moal terus bae teu bagus teh kos kitu kemudian maneh moal kawin sedangkeun kaula wa atazawajun nisa awas paman ragibaan sunnati falaysa minni jelema anu teu nuturkeun sunah kaula lain golongan kula anu bagus lain golongan kula anu sampurna laisa minni dengekeun kumaraneh kabeh lamun maneh peuting naon gitu sapeting salat bae paling kekuatanna 3 peuting sia ka dituna kawal dibawa ka usada insani kajen hukum mas green sia sakanjeng Nabi siap puasa bae heuh kuari puasa bae ye sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe asana tinggal kicep bae ulah potongan sia mah ulah puasa lain deui sia mah sebab sia mah urang mana sia Cikupa mau Cikupa ulah Aisyah di mual kawin atuh kumarang dah ho. Urang Lampung loba nu putih. Urang Brebes anggilang hari deungge atuh lalesang. Anu jelasna ulah boga tekad mual kawin. Lantaran Allah benduan jasa ka jelema anu henteu kawin teh. Ka jelema nu teu kawin teh benduan lantaran teu boga turunan. Anu teu boga turunan saeutik bakalna umat Islam. Anak saya ketika diserang ku Yahudi, ketika diserang ku kafir, ku Kristen, saha nu deuk ngalawan. Lamun tekad maneh moal kawin, bahaya sia. Awas, ulah boga tekad kos kitu kawin, opat sia. Aju saurangna anakna 24. Jangan lawan kafir-kafir cek anjeunna lamun tekad kos maneh kitu kabehan, salembur tekad kos kitu kabeh. Atuh boga anak di mana? Ndek di mana panca Kangjeng Nabi tanah kau tanah salu al-walud nikah maneh silih tikah tanah salu nyieun turunan ka awewe nu loba anakna urang mah kuari mendek nikah sabaraha eta turunanna ngan dua nah cenah ai meuli kotok mah wa ieu rendai ye dibeli ai kotok hayang nu rendai ai anak hayang saeutik tolol na budak kuduna nurutan kotok kawin ya itu turunanana 24 pasti loba ya ieu eta kudu kos kitu tan mantak eta bangsa kabeh kitu ieu adalah menyalahi aturan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta aturan kabeh teh teu bagus kumaha mun Yahudi nyerang ka urang lamun Kristen ku ari Amerika nyerang ka urang kitu mah aya loba papan anak heula sia teh lah. Ayo guys kabeh anak perangnya naon beak beak tah luruhna tinggal bapana jeung aing gelut sia gitu kan coba lamun saeutik mah kaburu beak anak ka bapana ya atuh mantak ge
kudu nu loba boga anak. Kanjeng tersepen jasa boga tekad teu kawin, kanjeng tersepen jasa boga anak saeutik nu loba kawin anak loba. Ih, sakedeung deui Amerika nyerang ka urang lain lalagaan. Kok kiai nyaho? Masya Allah ku bararodo. Ahli sunnah wal jamaah di Indonesia itu nuker dipergunjingkan di internasional. Lain nasional, internasional kan bae ku Indonesia. Ya, ahli sunnah wal jamaah di Indonesia anu berlomba NU keur dimasalahkeun di Indonesia kekuatanana luar biasa. Di Amerika dimasalahkeun, di Inggris dimasalahkeun, di Jerman dimasalahkeun, di Prancis dimasalahkeun. Sebab ahli sunnah wal jamaah mun geus perang tanpa neuleuh ka sisi kagigir. Perang lillahi taala. Kuat jasa tas sunni teh. Matak Amerika teu wanian. Nah, Wahabikeun lah deui Arab diwahabikeun mah epes meer. Mantak teksub ka Indonesia dibentuk didanaan ku Arab, didanaan ku Syiah. Wahabikeun Indonesia membuatlah partai PKS meleng Wahabi. Aing ngomong lain lalagaan ye. Besi aya nu PKS pencit di dia ya. Pencit kiai mengening anak kula. Pencit, kotokna pencit. Besi pajar bohong dengekeun ye. Amerika teh kos kitu tah. Asup melalui birokrasi. NU na diasupkeun ka karung setelah teu aya Gus Dur. Aya mah tinggal aya doang. Kadenge ku urang ngajengek NU henteu. Kadenge suara NU henteu. Naon sebabna? Geus dikaluhan ku SBY. Dikaluhan ditarik. Pangitik kieu. Dikadekeun. Hei, kebo, dongkol. Geus tinggal oe-oean we dihandap teh orang-orang NU, kiai-kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Termasuk di Tangerang teh keur memperhatikan kok oe-oean sih. Teu bisa daya teu upaya. Kitab rujukan nu biasa dipakai di zaman Soeharto sampai zaman Gus Dur. Roboh, tupah, nihaya, minhaj. Ditilep teu meunang pake rujukan. Kudu make kitab karangan Al-Qardawi. Iya PKS. Matak mui leluasa, bepang leluasa, nyusup PKS ka tubuh birokrasi Indonesia. Dengekeun ku Celisia ye. Ieu teh dek naon lain sakadar sakitu ditukang mah Amerika dek nyerang, pangheulana Cikupa. Ai nurunkan deui ulil absar Abdallah jil 50 nu ngomong saurang jaringan Islam liberal ongkoh Islam tapi diliberalkan supaya bebas ulah aya aturan Al-Quran maya Islam liberal dongkol merendahan kos kitu mulainya na ngomong ngoceh sebab di urang mah demokrasi teu aya kaitan jeung agama mah dicekel ku pemimpinna masing-masing. Kristen pasturna nu ngomong, uskupna nu ngomong, Islam kiaina nu ngomong, ustadna nu ngomong, Katolik kitu keneh kardinalna nu ngomong, dan berbagai agama-agama anu sejen nu ngomong na pemimpin-pemimpinna. Sedangkan Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu teu dianggap di Indonesia, nu dianggap adalah kiai-kiai salaf. Maka ku ayana kitu mesti dirusak. Hese ngarusak geus dimodernkeun di zaman Soeharto tetep bae cal deui tihang awi gugubrut ge aya bae cal deui aya eta teh loba jasa anu nyieun pondok pesantren lillahi taala nu nyieun yayasan jeung lembaga mah teu dianggap ku Amerika. Dengekeun ku Celisia aing ngomong ya. Anjir sareurik. Jajil
mulai ngoceh diperhitungkan kunyana terkuat di Indonesia Gus Dur sakedeung deui sebab geus kolot dihitung kunyana hormati Gus Dur bener bae dicanda kuno maha kawasa geus kumaha tuh geus kitu kaayaanana saha nu ngomong gua di Indonesia kadenge pepeletekan anu ngeritik terhadap pemerintah kadenge nu ngeritik terhadap agama di urang teu aya kadenge nu ngeritik di berbagai aliran-aliran organisasi teu becus karasa kuari Gus Dur lain urang teh terlalu Gus Durian lain maning kaduren aing mah tapi nu jelas karasa begitu Gus Dur teh nu ngomong sugan anu noel ka pamarentah sugan nu noel ka organisasi sugan nu ngeritik ayana ieu berjalan di Indonesia teu aya kuari teh sebab NU na ge deui kaluhan cau yeun organisasi ya berbagai organisasi Wahabi ngeri di Indonesia timbul azaitun geus dipersiapkeun kunyana di jerona jang ngacak-ngacak ahli sunnah wal jamaah jerona mungkin NII, LDII dan lain sebagainya geus dimodalan ku urang Amerika bentukna azaitun deuk kumaha coba tinggal ngitung tahun, setahun, 2 tahun, 10 tahun dideuleu perkembangan ahli sunnah wal jamaah bere duit yayasankeun gaji kiaina supaya naon geus leeh cara di Saudi Arabia satu suara Wahabi ngeunaheun digulak-gilekna ku Amerika iyalah tujuan utama Amerika ka Indonesia teh nu mantak hiji ahli sunnah wal jamaah nu keur diacak-acak di luhurna NU di pareman di handapna di naon kitu ngaranna dijieunkeun yayasan dibere duit dan lain sebagainya supaya ulah gerak mulai ngomong apa itu wali enggak ada wali sesungguhnya bohong itu kenapa itu pakai mazhab apa-apa lihat di negara luar enggak ada mazhab cuman di Indonesia salah itu ngomongnya di berbagai media cetak koran majalah media elektronik televisi sangeunah nanyana kiai na kuari encan aya nu muncul di permukaan Indonesia setelah aya Gus Dur teh Gus Dur da kumaha deui maning dihudangkeun bae eta Gus Dur tulangna Gus bangun ini acak-acakan ini bagaimana? Mulai di dalam per provinsi, saha di Jawa Timur, saha di Jawa Tengah, saha di Jawa Barat, di luar Pulau Jawa, nu di dalam. Nu di dalam, ieu teh, dalam Jakarta mana? Dalam Bandung. Saha nu kuat ieu? Nu boga argumentasi kesalapanana saha? Tapi aya selenting bawa angin masih kayak aya di Jawa Timur nu dipake kasieun aya hiji. Di Jawa Tengah aya hiji, di Jawa Barat dia termasuk aya hiji, nu jadi panutan umat anu sabodo teuing kiai dek gergeteun deukeun teu ge. Ieu masih diperhitungkeun keneh nu mantak can kuateun Wahabi. Can kuateun. Tah ieu urang si hade melalui majalahna Wahabi terus-terusan dipaksa urang titah jadi Wahabi. Sok ka masjid dibarere urang selembaran titah maraca ka Wahabian. Tak iyalah ya di Indonesia ya. Nah, itu tujuan anak asal sekian persen jadi Wahabi, mulai Amerika nyerang ke Indonesia. Selama Islam ahli sunnah wal jamaah kokoh jeung kuat, moal wanieun Amerika. Sebab naon? Sebab nungaran ahli sunnah wal jamaah berjuangna teu neuleuh duit, beda jeung di luar ahli sunnah wal jamaah. Ieu nu mantak berkoar dia berkoar, asal diberi duit ngomong teu diberi duit cici. Asal diberi duit ngomong tadi diberi duit cici ieu nu mantak gararaga kunaon ieu Amerika mere duitna gede jasa termasuk SII mere duitna gede jasa kok Syiah aman sih tinyaho sejarahna nu mantak Syiah aman bahkan berkembang di Indonesia bergandengan jeung Amerika melumpuhkan ahli sunnah wal jamaah atas dukungan SII
Numantak Syiah teh di Indonesia bakal berkembang cek teori sebab dana turun ke Indonesia lain letik-letik dana kuari lamun asup Syiah kuari dibayar minimal apaan saheula besi endap daftar ka aing sia Ustad. Nah lumayan cak Ustad teh tolong diketrok sia ku aing. Kebelah dituna Avanza kebelah dituna Innova asal asup gitu kene jaringan jil wah duit ambalaya di dinya masuk kurang ke Azaitun hayang ngabangun naon urang ieu teh dek garuntuhkeun ahli sunnah wal jamaah di zaman Soeharto Amerika terus-terusan datang ke zaman SBY guari terus-terusan ngan kadele rapuh kuari rada kadele rapuh rada dekade rapuh tapi sebenarnya mah urang ngadoa ka Gusti Allah lantaran di urang loba wali-wali Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan rencana tinggal rencana dikuatkeun urang ku Gusti Allah Subhanahu wa taala sakitu bahaya tong ieu rencana kos kararitu orang-orang Yahudi jeung Nasrani menyikapi Indonesia selama aya pondok pesantren salaf jangan bahaya caknya. Maka kuari terus penyerangan melalui Wahabi. Apa itu mazhab? Apa itu wali? Enggak ada itu yang namanya wali. Enggak ada. Engke bakal aya debat. Bakal aya ya. Mungkin sababaraha bulan lamun siap atau engke tahun hareup geus dipersiapkeun sebab aya nu galak jasa mencerca Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mencaci maki Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, mencaci maki sahabat-sahabat, mencaci para wali-wali Allah. Kuari keur dibidik bae geus disiapkeun kiai ahli sunnah wal jamaahna nu bakal debat engke di Senayan. Lain lalagaan di Indonesia teh keur perang nu mantap besi aya PKS tikem. Geus bae ulah sieun-sieun nah mantak naon ge eta kegentongna. Awas ulah dibere ember mulai ulah di ember. Ulah ember teh embar. Awas ya lain lalagaan PKS teh jahat bin jahat. Lain lalagat teu nyaho urang lembur mah teu nyaho naon sia kunaon hirup di lembur ka kota tuh ieu mah lain naon ngajelaskeun sing hade beusi anak urang jadi PKS sakitu doang bahaya nyana ngomongna kasihan amat cenah cek nyana ahli sunnah wal jamaah aduh beragama yang tidak karu-karuan percaya terhadap wali bagaimana di akhiratnya nanti mungkin masuk neraka tangkorak sih enggak saksian jeung aing sia debat jeung aing moal mundur saya tik-tik acan besi aya jelema kitu bawa ka dieu asal nu kuru lintu aing sieun aduh da ieu sing hade lain lalagaan di Indonesia teh geus acak-acakan ieu mah tubuh kepemerintahan mah tubuh pemerintah ieu soal agama ieu mah soal agama aing kitu mah soal birokrasi nu lain sabodo agama acak-acakan nu mantak mana aya baheula mah pasalingsingan urang teh dina kiblat teh aya mana aya pasalingsingan dina Ramadan teh aya mana aya pasalingsingan dina tolak teu aya satu suara tiga tolak kuari diacak-acak tolak 3 1 tolak marah terjadi iraha nu mutuskeun kitu ti zaman baheula ge NU mah ahli sunnah wal jamaah geus satu suara tolak 3 keur marah jadi bae babok jadi bae kuari acak-acakan karasa takut ceuli sia ieu gara-gara tangkorak PKS takos kitu tah bodoh kotokna cenah kiai sieun geus sarua bisa dipancung di Araban dipancung ku si saha si Sarwiti nah cakangjeng Nabi make jeung boga tekad moal kawin lamun sia boga tararekan teu kawin teu anakan lamun teu anakan tamak sing loba jikanana sing loba boga anakna batak lamun aya hiji lalaki kawin ka hiji awe teu boga anak teu kawin deui epes meer tah menungos kitu kawin cenah marah tinggalkeun wara rese teuing kos nyana doang panggelisna doang iya mah kumaha mun perang kumaha sia
buka kanjut di bawah doang di ayo terugi jasa teh cara kieu ngadeng sabaraha sia boga anak 12 eta di nu ngora nu kolot 17 mantap itu saya geus kawin teh barang geus 9 tahun cenah aju teu boga-boga anak aju rencana nya ulah cenah nu kolot can mere bae datang ka Kibenen sia moal diizinan datang ka orai jangjangan ngadagoan diizinan ku nu kolot moal bisa sia datang ka monyet bisa silem moal bisa sia nekat sia nyandung mun nyana embung dicadong tinggalkan eta kakarak lalaki kak kok kitu amat aing teu boga turunan kumamun perang ha kitu beja asana nu teu boga anak balik ngaji nyandung kenu kolot da bebeja gara-gara kiai Quran aing mah nyalahkeun ka aing sia aduh nya bebeja kasalagina ka isuk cuma minggu isuk ulang ngaji unan bongan ngaji harareudang cek saya lagi deh kakak geus sakitu sia lah henteu ulang ngaji geus ulah sanu nitahan ngaji ka dieu cek aing mah pokok sia mah awewe geus teu kudu ngararaji di ararimah bae jalain ngaji sia mah meuleun gincu doang geus teu kudu aing bakal moal nurut mah ja aing mah ieu nu ngeunaheun ge ngadenge ngaji ka Cilengok teh kieu barang ngaji saminggu 2 minggu 3 minggu kak horenganan ngaji teh kos kitu gula mah hayang ka sorga kak beus hideuk nyandung malah geus bae candung tah aing teh ngadaguan kos kitu tah ngan mun kakak nyandung kula tudeg balik jaha bae keneh tah tungtungna dong nu jore ge Pak nah ditambahan ka dieu ku ayeuan muzila turunkan ayat lamah amma kaumun minas sahabat barang boga sejak kuat kaum ti golongan sahabat ayu lazimus sauma dek puasa bae wal qiyamah dek salat bae wala yuqarribun nisa moal ngadeukeutan awewe anu moal kawin tiba jeung sesengitan wala yaqulul lama jeung moal ngadahar daging wala yanamu alal firas jeung moal sare make kasur make amparan turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum cek Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu hai jelema-jelema nu ariman alladzina isim mausul amanu silah wal mausul masilati piqwatil mustaqanahu al mu'minun ya ayyuhal mu'minun hei jelema nu ariman rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sok wani ngaharam-haramkeun naon bae nu bagus anu dihalalkeun ku Gusti Allah nu instruksi Gusti Allah halal ulah sok diharam-haramkeun ulah bahkan terakhir riwayat nu kalimat kieu Kangjeng Nabi amprok jeung manusa-manusa ku Kangjeng Nabi di papatahan dakwah Kangjeng Nabi dina dakwahna wa wasafal qiyamah nyaritakeun kiamat cek Kangjeng Nabi di akhir ieu bakal ayat kiamat digulung langit jeung bumi ti ku Gusti Allah beres kabeh kecul cel jelema harerudang deui didinya digiring ka mahsyar nangtung ribuan tahun cek Kangjeng Nabi menunggu hisab saurang-saurang bakal dihisab tentang salatna tentang puasana tentang zakatna tentang hajina dihisab tentang bobogaanana nyana harta boga imah ti mana kumaha dipakena naon dipakena kitu kede mobil motor dan lain sebagainya sawah kontrakan kemudian toko, perusahaan dan lain sebagainya. Bakal dihisab. Awas. Lamun beres hisabadana surga, mun teu beres nyangkut hisabadana neraka. Itulah Kangjeng Nabi dakwahna. Parakun nas kabeh ngarasa sedih manusia. Wa bakao careurik.
atupan urang teh boga kebon eta meureun dihisab pikumaha urang teh boga onta boga embe kitu keneh boga ladang dan lain sebagainya urang bakal dihisab cek sawareh pan kami ge ka pasar atuh ngaran-ngaran urang pasar teh waduh pan kami ge sagala bisnis jadi pelantara pan kami di pemerintahan kabeh tangara romong wa bakal cari kabeh pikumaheun jaga engke di akhirat akhirna Kangjeng Nabi ini beres mituturan pajtama asyaratun minas sahabat fi baiti Utsman bin Maz'un al-Jamahi 10 sahabat tokoh sumping ke bumi Utsman bin Maz'un saha anu 10-an teh hiji Abu Bakar Siddiq, 2 Sayyidina Ali bin Abi Thalib, 3 Abdullah bin Mas'ud, 4 Abdullah bin Amrin, 5 Abu Dzar Al-Ghifari, 6 Salim Maula Abi Hudzaifah, 7 Miqdad bin Aswad, 8 Salman Al-Farisi, 9 Miqdal bin Muqarrib, 10 Utsman bin Maz'un. Watasawaru marusawarah anjeunna hasil musawarahna wattafaqu ala annahum yatarahabuna anjeunna hendeuk nyieun seperti pependetaan dirina pedah kamari dicaritakeun ku Kangjeng Nabi kelompok Kristen teh aya nu sebut kisisin jeung ruhban eta kelompok-kelompok Kristen anu berbeda ti Kristen anu sejen yakni nyana mengasingkan diri mengasingkan batin ibadah ka Gusti Allah nyekelan keaslian Injil ialah disebut pendeta perumusan rujukan pertanyaan orang-orang Kristen pendeta isis jeung ruhban etalah nu hebat cek nu 10-an urang ge kitu bae atuh lah urang ayeuna make bae hiji penting urang salat bae nomor kedua urang puasa bae mun ti beurang nomor katilu ya urang makan ka awewe hayang bae cek nu 10 teh urang wae jubu madzakirahum urang kabiri bae bobogaan urang kabiri cek jana teh aju urang goyak qaraul lail penting urang maraca Quran bae wala yanamu alal farsi jeung urang ulah make amparan ulah ngadahar daging ulah ngadahar daji jeung ulah make sesengitan haju urang ulah boga tanah lah urang ka mana bae encelo-enceloan sapira moal kebal haju paeh ieu kadengikeun ku Kangjeng Nabi habar tersebut cek Kangjeng Nabi nanaonan eta sahabat koki tu si ai sarua ujung-ujung macara tadi dicarekan ku Kangjeng Nabi matak turunlah ayat ini ya ayyuhalladzina amanu wahai mukminin rek lalaki rek awewe la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sok haram-haram naon nu geus dihalalkeun ku Gusti Allah ka aranjeun kabeh wala tatadu cuman ulah leuwih teh nu haram jadi halal nu halal jadi haram nu halal ulah diharamkeun nu haram ulah dihalalkeun kumaha cak Gusti Allah bae haramkeun halal halalkeun udah sok nyieun geus bae kumaha instruksi ti Gusti Allah jadi urang ulah sok nyieun aing mah haram sampai kerteh lantaran bid'ah ulah sok ngaharam-haram nu can karuha aing mah ngaharamkeun lah ngadahar ketan lantaran sok meureuh-meuh bae ulah sok diharam-haram aing moal mah moal bae aing mah haram dahar sebab aing mah sok ngantuk bae ulah diharam aing mah moal ngadahar daging sebab ngadahar daging gaceng urusan gaceng lain deui ulah diharam-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah pasti aya rahasia nah make jeung aya rahasia lantaran jelema teh ngabutuhkeun tanaga ieu adalah intisari pati daripada makanan dan minuman mantap cek Kangjeng Nabi dahar nu loba minum nu loba sare sakabekna wah mantap ya mah ieu instruksi mantap ya mah akur ieu jeung kahayang urang bitung ya akur ya mah cek Kangjeng Nabi wahai orang-orang yang beriman di mana saja berada
tidak terkecuali Arab atau Ajam. La tuharibu thayyiba ahlallahu lakum wa la ta'tadu. Ulah sok haram-haram nu dihalalkeun ku Gusti Allah. Cuma ulah keterlaluan nu haram jadi halal, nu halal jadi haram. Awas, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sanyana Allah tersepen jasa, tersepen pisan ka jelema nu leuwih nu ngaliwat batas. Mantap. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Wa kulu sok dalahar kumaneh mimma razaqakumullah tina sawarehna hasil nu geus dirizkikeun ku Gusti Allah ka anjeun halalan thayyiba nu halal anu bagus dahar ku anjeun. Ieu khusus dahar ai umumna mah tadi. Mana keumuman tadi? Keumuman tadi teh dijelaskeun teh la tuharimu thayyibati ma. Ulah rek haramkeun anjeun kana nu baragus nama barang. Ai ma teh isi mausul eta min syagil umum. Berarti cek ahli usul fikih ma teh termasuk kana umum. Geus umum teh mungkin bae dahareun nu halal ulah sok diharam-haram. Bisa oge inumeun eta teh ulah sok diharam-haram. Pakaian ulah sok diharam-haram. Kendaraan ulah sok diharam-haram, imah ulah sok diharam-haram, dan lain sebagainya. Wanita-wanita ulah sok diharam-haram, nu dihalalkeun ku Allah, akui halal, pakai gulakeun. Sakitu. Nu mantap cek Gusti Allah ka dieuna wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Dalahar kumaraneh kabeh nikmatina sawareh min litabid ulah keterlaluan tin sawareh marazaqakumullah anu geus dirizkieun ku rizkikeun karanjeun kabeh ku Gusti Allah halalan thayyiba. Nu matak ulah puasa cek Kanjeng Nabi, ulah salat ti peuting geus hees bae ti peuting mah barang bahar minum ampu haram teh geus Kanjeng daripada kabelah dituna cak Kanjeng Nabi pentingna salat ai beurangna ngees bae teh bagus puasa bae tapi ngarikuk sakumaha gateung teu bagus cak Kanjeng kos kitu teh bagus haju boga pamajikan tapi teu ditoel-toel sehingga teu boga anak teu bagus cak Kanjeng Nabi kos kitu instruksi cak Kanjeng Nabi awas penting ulah loba ting salat hees bae beurang ulah loba ting puasa dahar bae. Jeung mun aya awewe nu geulis urang Lampung putih kawin. Aya nu brebes. Kawin instruksi. Beusi butuh pakaian, pake sadaekna asal halal cek Kanjeng Nabi, asal halal. Kendaraan beuli asal halal, duitna halal, kendaraanna halal, digunakeun pake halal, teu masalah. Bila perlu nu bagus, 2M, 3M beuli. Kiai kumaha sih? Kitu kumaha? Quran ya. Quran. Duduk permasalahanan nama horeng Kanjeng Nabi teh ngabagi-bagi kahirupan teh. Lantaran watak manusia teh kapan beda-beda, aya anu ibadah kudu seubeuh beuteung. Aya nu ibadah kudu sederhana beuteungna, aya nu ibadah kentel beuteung. Aya nu ibadah kudu boga duit bae, aya nu ibadah setengah boga duit, aya nu teu boga duit kakarak daek ngaji. Itu karasa pan lain. Emangnya nama kari itu pugu. Aya nu ibadah teh kudu baju bagus bae, mun teu make baju bagus teu bisa ibadah. Aya nu make baju sederhana kakarak bisa ibadah. Aya nu make cumplang-campling ge bisaeun ibadah. Mantak horenganan Kanjeng Nabi teh kumaha lawan bicarana jeung kumaha sekupna ieu teh. Aya sekup umum internasional sepanjang masa, aya sekup khusus. Kanjeng Nabi briefing khusus, aya nu khususul khusus. Jadi berarti teh kumaha jelema ieu. Nah, ayat ieu mah jar urang Cikupa, Bitung, Bojong. Iya nu baki dahar. Nu ibadah nanya nama mun ngaji teu ngawuduk heula teu bisa. Mun salat Jumat teu dahar 2 piring teu bisa. Mun maca Quran mun henteu ngopi heula jeung nyusu teu bisa.
lamun dapeting tajud mun teu marende heula teu bisa. Nah, ieu potongan-potongan kos kieu cek Gusti Allah dahar nu loba bila perlu nimbel ka masjid. Nimbel emang potongan kos kieu mah kadeuleu ieu dayut di mana ge. Ini mah dek salat Jumat berangkat jam 2 nimbel engke setengah 12 pas adzan mau katimbal. Kunaon sih mau katimbal? Begitu kuat salat Jumat. Emang aing beuteung aing mah kos kieu. Nah, eta teh ya dibagi horeng ku Kangjeng Nabi bagi jelema kelas awam cukup bersyariat bae. Ieu ayatna. Bagi jelema kelasna awam dek dibere kelas torekat kumaha puguh ngajina ge saminggu sakali. Saminggu sakali gini ieu teh lamun keur teu boga, geus teu boga bisnis. Lamun eueuh ngariung, mun eueuh ngabesan. Eta teh ngaji saminggu sakali mondok henteu masantren henteu baheulana kuari dibere torekat. Jangan torekat kumaha mah beres atuh. Ulah geus dukos kieu mah kieu cek di dieu na ulah harimu thayyibati ma ahallallah. Qulu mimma razaqakumullah. Gas. Negekeun ku cilisi abeh mantep ieu. Udah banget subuh. Jam genep ngagoreng sangus ya nu loba. Atawa tukang uduk kerenkeun. Uduk. Sabaraha eta? Uduk sabaraha deui? 5 piring deui. Aduh kurang, aing genep biasana ieu. Borong. Nah, aktivitas kurang supaya nu dek ka kantor supaya gairah, nu dek ka masjid supaya gairah, nu dek magahan ngaji jeung santri supaya gairah, anu dek dagang supaya gairah, mestina kudu nyarana. Emang potongan sih, emang potongannya. Tuh kurang kumaha geus rapih jasa agama teh ulah nyeungseurikeun kiai anu norekat anu nyeungseurikeun salah emangnya nama SDM na datang ka goreng sangu jinganan atuh goreng sangu laksanakeun daripada isuk-isuk ngadahar goreng sangu henteu ngadahar uduk henteu nyarap henteu engke ka kantor salah tanda tangan engke ka pasar salah lu kuduna kitu diberena seueun kitu ngaranna dibere sakilo satengah salah ngitungna besi salah tukang digawe kencengan betul ulah puasa matak lamun aya tukang bas puasa rajab pecat ku aing sia nya tukang bas puasa rajab engke kumaha moal beer atuh besi moal bisa dilengkukeun ku sia ulah puasa kita instruksi tanya buat kita kulu mimma razaqakum pan tadi ge ditarekan tukang di Nabi nu endek puasa bae ulah nu endek salat bae ti penting ulah nu moal kawin ulah kawin biasa cek Kangjeng Nabi kawin omong urang kuari gagah awak ieu sehat kebenaran urang usaha rada mejirna sakieu mah kendaraan geus aya anak kakarak boga 5 mun kawin deui nya bisa seserian sieun sia kumaha ge hayang-hayang nawangan sieun aduh instruksi syariat ye ngaranna ye urang bersyariat jadi Kangjeng Nabi keur carita ngomong syariat sakali deui ulah sok ngaharam-haram barang nu dihalalkeun awas dahar maneh sebagian nu dirizgikeun ka maneh sok dahar ngan niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal ngalempengkeun niatna doang jam 7 mulai ngadahar uduk atau goreng sangu Gusti awak abdi mah teu bisa dipake puasa kieu lantaran pandagang awak abdi mah kulantaran sakitu abdi mah ieu endek ngadahar goreng sangu teh niatna jang ibadah dagang neangan duit jang ngabiayaan keluarga titik eta geus menang ganjaran tah geus menang ganjaran tuh besok abdi mah Gusti japan dek ka kantor pagawean kantor teh pan loba geus abdi mah kudu nyarap heula dipaksa-paksa ge ku kiai tetep puasa Rajab geus bae teh jang kiai bae kula mah kula kiai mah kiai lantaran pagawean kula beda jeung kiai geus kula mah jadi mah ka kantor ieu niatna ge net neangan maisha jang ngahirupan keluarga sebab abdi mah mun puasa teu kuat daripada tunduk di kantor moal beres nah geus kitu aya nu ustad isuk-isuk bulan Rajab nah
Ya ini tahan puasa ge jawab abdi mah kakarak jadi ustad lain kiai. Teu kuat. Teu kuat beneran kiai mah eta Gusti. Antaran abdi dikuatkeun ge kamari teh sapoe. Nu biasana salat duha 4 jadi 2 doang. Perih beteng. Biasana tas zuhur maca Quran emang ngalantur pintu. Dina mah hees bae. Daripada abdi kos kitu deui, abdi mah moal puasa Gusti. Geus, mendingan nyeubeurkeun beteng bae lah Gusti. Eueuh masalah. Ustaz Dul Karma mendingan nyerep. Ulah malagan ulah maksakeun ibadah nu urang teu kuat. Sahabat baik tadi dilarang nu endut salat baik tengah penting ulah cek Kangjeng Nabi. Secara umum Kangjeng Nabi. Secara umum. Endut itu puasa ulah. Sewaktu-waktu bae puasa kebuka. Teu bagus puasa bae teh puasa. Ay aktivitas aju coceng, aju kurang, aju tergairah. Terus cek Kangjeng Nabi. Tetap aktivitas kudu siga selesaikan. Bab moal beres ya mun make puasa ya moal beres. Make baju anu kira-kira can bisa mah kudu make nu bagus bae. Jadi lamun make nu jorek kurang pede, make nu bagus. Make nu bagus. Beli nu bagus, abeh ibadahna mantap ka Gusti Allah. Emangnya nama mun make baju bagus salatna getol, mun make baju jorek kurang salat nu bagus. Nu bagus, jang si eta mah nu bagus. Aing mah lamun teu make BHS Jumat embung izin sebab pan aing mah jelema sugih. Beli BHS bila perlu pake kongkoyangkeun nu hiji. Nu hiji udang-udangkeun Gusti BHS. Abeh pajar boga loba jasa. Harina pake Gusti. Ulah asa-asa emang jang kelas kos gitu mah tah ieu teh Quran teh kos kitu lamun geus logor jasa pan lamun geus sempit jasa datang ke hese usik kurang teh ieu keur logor jasa ye geus lah nu sajen mah geus ulah diinget-inget ayat ieu bae inget-inget ya abeh lalu asal logor asana ieu ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu hariman la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum ulah sekarang haram naon benu bagus tu dihalalkeun ka aranjeun kabeh cuman ulah ngaliwat batas kana perintah Allah sebab Allah teh teureuseupeun kana nu sok ngaliwat batas wa kulu jeung dalahar maneh kabeh mimatina sebagian harta anu ku geus dirizkikeun ku Gusti Allah halalan thayyiba nganawas wattaqullah sing-sieun maneh ka Allah allazi antum bihi mu'minun nu maraneh kabeh ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus bae asal kieu bae geus. Dahar nu penting halal. Kitu bae nginum penting halal. Niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kuari perbandingkeun ieu perbandingkeun ieu. Aing lamun isuk-isuk henteu nyarap, teu sanggup ngaji ieu. Tapi lamun nyarap aing sanggup ngaji, nyarap nu gede teh jelema. Nyarap nu gede. Penting aing mah lamun henteu seubeuh beuteung teu kuat tahajud, tapi lamun seubeuh beuteung aing kosok daek tahajud. Seubeuhan bunciran ku sia beuteung sia. Bunciran, nu penting pakai ibadah emangnya mah datang ka dinya ibadahna. Emang datang ka dinya eta mah pokona mah henteu beda jeung keboplen lah. Lamun gede eusina nyono nyungkurna, waduh kencang keboplen teh kos itu pan. Asal dikombong mau buang aja sangus wayuh bae geus galengan salos lamun kurang kombong aju bae oe kurang sia sar oe teu meunang manggi bikang empe-empewan oe emang keboplen teh kos kitu da ieu bangsa potongan keboplen pan ieu geus kitu bae geus ulah hese-hese ieu tahapan syariat mah kos kitu nu penting beuteung sebeuhan kudahar ku nginum pake bagusan teu kendaraan nu bagus tapi niatna jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala engke aya deui ayat nu khusus lain jang umum Noel kasina Abu Bakar Noel kasina Utsman Noel kasina Ali ai ibadah campur jeung dahar mah cek Kangjeng Nabi teh atuh teh mah bisaeun tah mah urang lembur ge Abu Bakar li tah mah gampangeun tah mah ibadah kos kitu atuh kudu beda maneh
atur atuh coba kuari kolbu teh ulah diakurkeun jeung budak angon. Haji asararieun tadi mah kita dahar aing gua jadi sieun deui. Masyaallah. Entek cakabakula teh maca cakabakula nu rapih jasa mah pagawean bahasa Imam Ghazali. Imam Ghazali mah bahasana kaharti jasa. Bagi jelema nu beuki dahar nu penting ikuatkeun ibadah ku dahar. Imam Ghazali eta ieu nurutan ieu. Lamun emang jelema namun teu dahar kuat atuh kurangan. Lamun memang ku puasa teh nya mah getol jasa ibadah atuh puasa. Tanggeus diwilah-wilah jelema tujuanna mah kabeh ge hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelema usaha komo di limbah atawa di pabrik haju bari puasa asana ieu ramona kageleng nya kageleng ku mesin kotrek puasa kunaon aduh kagoleng kunaon teh puasa ngantuk ceknya tuh bal beres sanajan ngaji mingguan ge di bawah puasa ngantuk ieu nu di dieu doang ieu bisa kikian ke nu di juru mah pan geus ngalaeh lagi. Nah ieu mah kakarak datang ka syariat. Jadi melalui syariat Kangjeng Nabi kos kitu kawin ulah datang ka teu kawin. Cenah aya waliullah megatkeun pamajikanana atawa geus pamajikanna maot teu kawin deui nyana indit ka leuweung ulah waka diturutan heulanan tah mah khusus tah mah ulah nurutan nu kos kitu ulah nurutan nu tabatul ieu mah jang kelas syariat halayak rame kieu bae geus di mamana ge anjurkeun dahar jang ibadah anjurkeun nginum jang ibadah anjurkeun make pake nu halal jang ibadah meuli kendaraan nu bagus nu kuat jang ibadah ngimana nu teger jang ibadah geus kitu we syariat mah tah ku sakitu ge ku sakitu di akhirat ngambeuan ka sorga ngambeuan doang nyaho ka ditu. Ke dihareup kakarak aya-ayat anu wilah-wilah jelema teh ieu kakarak secara umum syariat model geus kitu dacak Kangjeng Nabi pan kaula diutus teh indama buistu liutami makarimal akhlak hiji kadua buistu bil hanifiyati sama kula teh diutus maka agama nu hampang lamun kudu puasa bae mah beureunanan beurateun jasa doh aing anjakal milu ka Muhammad capek jasa horengan atuh. Embung kadenge eta ku aing teh cak Kangjeng Nabi ngadenge capek nuturkeun aing embung. Duh, nurutan Kangjeng Nabi horeng capek jasa penting salat be saha nu nitah. Cak Kangjeng Nabi ja aing mah ka sia mah teu nitah kudu salat bae molor bae geus sia mah. Hees bae nu penting mah maca 2 kalimat syahadat, tas isya hees, hudang-hudang subuh, terus nyarap, terus kaladang, lohor, kaladang deui, asar, terus maghrib, terus bae geus, putar-putar ti dahar, nginum. Nu penting salat sakitu doang tah. Geus sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Ngan siha deui ulah kaluar ti aturan sieun ka Allah. Maneh kabeh alladzi antum bihi mu'minun. Nu maraneh kabeh iman ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala hampang tah kieu jang masyarakat mah tah ngeunaheun jasa tinggal ka ditu beuki leleb deui la yu'akhidzukumullahu billaghwi wallahu a'lam.